Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deng deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sata acana dipedar icarios simkuring nganhunkeun ketos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 18-nya. Ye karya emang nyarila sanaos pasajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Aduh, malang siang penting ieu teh aing bakal paeh bari kukeunaan jelema nu geus ngawadalkeun ka aing teh duh palang siang poe panungtung ieu aing hirup teh ceuk Mang Diman kituna teh sabab nyangkana ka eta anu ngudag manehna sabab tigebrus kana tempat nu legok tur handap jadi hese erek cengkatna deui ngadon yang saya bari roroesan di handap tapi dina keayaan keur kitu logodor aya leungeun disusul ku sora nu nyarita sedengkeun jalemana mah teu katingali enggal Mang kenyang ieu pandangan abdi teh enggal atuh cek Jang Rosid anu nyarita bari ngasongkeun leungeun ka Mang Diman. Saha eta? Saha jurig lain? Lamun jurig mambung sieun. Embong. Cek Mang Diman hayang eces heula kana eta sora bisi ngahaja Mang Maman nurek merdaya kadirina ku cara kitu matak harita ngadon Malik nanya. Ieu abdi sareng Jang Rosid Mang urang hilir teu kedah sieun-sieun atuh Mang da ayeuna mah geus teu aya Mang Mamana ge anu teras ngudag ka Mang margi ti tadi abdi teh katinggalna bangun rubuh Mang kusuruduk begu tah kitu Mang matak wae ku abdi teh dijugjug ka dieu ceuk Jang Rosid ngajawab leuwih ngayakinkeun. Tapi kela mun bener Ujang ngaranna Ujang Rosid di lembur hilir Jang cik sebutkeun atuh indung bapa teh saha ngaranna jeung naon pakasabanana sok segera sing bener ulah bohongnya sedangkan kuring teh can percaya 100% ka Ujang teh bisi bohong Ujang Rosid mah tengah bohong Jang. Jang Rosid teu kaleket gancang ngajawab mohon mangga Mang ku abdi ayeuna wang waler wae pertarosan ti Mang teh ngaran pun bapa katelahna mah Mbah Jamin pun biang katelahna Bijumiah nya pakasabanana kana tani melak palawija kitu waleran ti abdi mah Mang teras langkungna ti eta Mang teh kagungan calon minantu Aki Anjali salaku pupuh lembur jenenganna Diding Suraiding kitu manawi saketerang abdi Mang ayeuna mah hayu wae atuh Mang tong caya nampa jawaban kitu kakara Mang Diman teh bungaheun hatena percaya sabab yakin ayeuna mah eta teh Jang Rosid tetangga calon minantuna.
Geus kitu mah gep wae leungeun jang diding ditewak dipake muntang terus hanjat ka luhur nya kujang diding ge rada dikenyang kana leungeunna harita. Alhamdulillahirabbil alamin. Panggih jeung Ujang di dieu. Nah, atuh Ujang, tas di mana wae Ujang teh geuning. Bet aya di lembur ieu. Anu tangtungna bae apal meureun nya. Kajadian nu tadi lumangsung ceuk Mang Diman sanggeus aya di luhur. Manehna gek diuk bari ngarenghap ngatur napasna. Kituna atuh teu burung nanya. Teu burung bisa nanya. Aduh, kantanan wae terang mah Mang. Margi abdi salesna mah tadi ge sami nuju ngintip nya kana tindakan Mang Maman teh anu ngabinasa warga dina wujudna buta Mang. Sarta satutas ngalaksanakeun pamaksudna teh buta teh katingali we teras mulang bari robih deui jandi manusa. Tur pangna kitu abdi aya di dieu memang nuju nalungtik Mang. Kaayaan di lembur kanci ngemban tugas ti pupuhu lembur malih di lembur oge urug sami dina ngorak nuju aya nu naluntik deui patali sareng kajadian anu tumiba ka lembur hilir bangsa mendak sakadang bagong Mang. Margi panasaran abi teh tah eta teh bagong asli atawa bagong jadi-jadian eta teh Mang. Jeung ari lumpatna eta bagong ngarahna ka belah dieu nuju ka lembur nuju ka tilu lembur anu dicuriga ku kuring Mang sareng pupuhu lembur kitu tah maksudna teh Mang. Hade kitu majang nuhun nya jangnya nuhun keun ku Mang mah dirojong pisan da Mang oge osok ari ngadenge mah yen unggal di lembur mangsa wajib penting teh sok aya jang bangkong ring lampreng nya bagong naon nya kira-kira na teh jang malah terjadi kungsi eta ge sakadang bagong teh sok ngaliwat terus nobrok ka sakabeh warga jang alika kuring ketarung jeung buta rupa Mang Maman teh tapi keke heula jang ngobrolna tuluykeun deui nya bari lempang ngarah Mang bisa tereh mulang ka lembur jeung yeuh karunya ka pamajikan bisi kumaha onam pedah geus peuting kieu ka mana cenah can mulang wae. Oh mangga Mang mangga tuh tapi nah Mang teu wawartos heula kitu tadi bade angkat-angkatan lami kieu geuningan nepi ka wengi. Nyaeta Mang teh doh teu nyarita heula ka Ujang da sugan teh moal kieu atuh jeung moal lumampah kieu atuh hayu we Jang wangeureuh wae ngobrolna bari lempang geura jeung Mang teh aya nu diobrolkeun ka Ujang teh bisi hayang apal pangpangna mah Mang galungan heula tadi teh jeung si eta Mang Kolok lantaran Jang panjang pisan tah lalakonna teh tadi. Oh katanuan wae atuh Mang abdi teh hoyong terang jujutanana kumaha kawit pangna Mang ngarah-ngarah ka eta jelema harita Jang Rosid jeung Mang Diman ngobrolna dituluykeun sabari lempang tuluy ngarah bari nepi ka lembur. Mang Diman anu ngajelaskeun pagah anakna diwadalkeun ku Mang Maman komo ayeuna aya bukti warga bari salaku pupuhu lembur urang tunda heula ayeuna kaayaan Mang Diman katut Jang Rosid nuker ngarobrol bari terus lalempang urang ayeuna mah caturkeun di pilemburan keur mah
marojehja maroh jengja hate Bimaya teh lantaran salakina taya balik wae geus sakitu wanci geus tengah peuting kari-kari di luar loba nu pahibut jelema lalumpatan jiga aya udageun atuh kapaksa nyi salamah oge nunggeus saritibra teh kapaksa hudang ulisik lantaran kagandengan kuno ribut di luar. Mak nyaya naon di luar emaknya. Duh meni pahibut gitu. Ari apa tos uih can mak. Atana pingiring udag bagong gitu mak. Da gening di luar nyarebatkeun aya bagong gitu mak. Cek nyi salamah tumanya ka indungna. Sedangkan Bimaya mah ngadon rumahu ditanya gitu ku anakna da puguh sarua bingung salakina eueuh balik wae nyaeta nyai mak teh aduh ieu teh teu paruguh wae cuam cieum erek milung udag cieun emak teh sugan we atuh di ditu mah aya bapa hidep milung udag begu cek Bimaya ngawalon mangga emak atuh hayu wae abi ge bet jadi penasaran nya ari kumaha mak ari begu teh mak cek Maya Bimaya jeung salamah tetela atuh sapuk hayang nuturkeun ngarudag begu sakaligus sugan aya cenah Mang Diman keur milu ngudag tapi barang duanana keluar ti imah bari mamawa obor hurung tetela nungudag bagu teh narungtutan geus jarauh manten bari gening lain warga didinya dah harita kabeneran pupuhu lembur nu katelah Kang Adang bijil ti imahna bari gancang nyamperkeun nyi salamah katut Bimaya nu tuluy ngajanteng di buruan bangun nu bingung ku bayi petaeun bade kamarana nyai bet kaluar di bumi kitu eta deui bari nyandak obor sagala rupa cek Kang Adang heraneun Bimaya ditanya kitu ku pupuhu lembur teh tejol wae ngajawab harita ngadon ngahuleng jiga nu bingung ngan untung atuh nyi salamah hideung pangajawabkeun abdi pak sareng pun biang teh bade milarian pun bapak kipuhu margi di siang keneh tug nepi ka wayah kiwari tacan mulih bapak teh ari nyariosna mah mualami sonten oge bakal mulih dupi nembe teh aya warga kitu teh nguping kipuhu geuning ribut pajarkeun aya begu pupuhu lembur tembong kerung halisna meh tepung tapi gancang nyarita deui sarta rutret ngabagikeun paneutupna ka Bimaya jeung nyi salamah kutan kitu nya kamana Mang Diman teh atuh bet nyelempangkeun pisan ieu teh duh nah tabeja-beja kitu ka aceukna cek Kang Adang salaku pupuh lembur bari neuteup ka Bimaya ari salaresna mah pun bapak teh angkat ka lembur urug pak nanging nyi salamah teu kabat nyaritana sabab bisi indungna teu satujueun tadina mah memang nyi salamah teh erek nyaritakeun anu sabenerna tapi Bimaya ngarti anakna nyaritakeun nu sabenerna ngan salempang
indung teu satuju. Kang Adang masih penasaran gentak tumanya deui lantaran indung jeung anak pating harula. Ae cing geura caritakeun atuh nanaon ieu teh nu sabenerna. Nah aya perlu naon kitu karemur urug teh Mang Diman. Sok atuh ngarah paruguh ya. Kieu salesna maki derekdek Bimaya nyaritakeun hiji perkara saacan Jang Ito maot. Bimaya surti salakina memang curiga ka Juha nunggus mere dahareun ka anakna. Rumasa Bimaya oge teu bisa megatan kana pamaksudan salaki sabab percaya Mang Diman mah tara gagabah dina ngalakukeun tindakan. Ngan boro didinan wae inditna poe harita haripek ayeuna ngadon ngampleng taya mulang puguh wae atuh Bimaya jeung anakna jadi salempang. Ngadenge caritaan kitu teh Kang Adang unggut-unggutan sirahna tandanding ngarti kana maksud caritaan Bimaya harita. Tah kitu Ki salesna mah abdi teh duh kaduhung sagede gunung ngajurungan pun lanceuk teh duh miang kalembur urug. Ke atunya kumaha mun kukuring wang susulan bae ka ditu. Sekalian ya keluarga pan. Sugan we nyaho atuh warga teh saurang dua urang. Anu maturan lumampah keun. Ieu mah memang kudu jadi tanggung jawab kuring. Salaku pupuh lembor Nyai jeung Bimaya mah sok ka jero imah deui weh geus peuting ena teh. Teu kudu salempang. Percayakeun wae nya urusan ieu mah ka kuring. Cek Kang Adang janji rek tanggung jawab nyusul ka Mang Diman. Tapi abi oge hoyong atuh ngiringan nyusul atuh Ki. Ieu ge malihan tos singkil bari nyandak obor sejak miang kalembur urug. Nya kore oge ngarti Bi. Ngan ulah nepi ka imah kosongnya. Maksudna teh kukuring wae. Kukituna Bimaya jeung Nyi Salama mah wayahna wae ulah milu-milu nyusulnya. Kan ieu mah jadi urusan kuring. Khususna para lalaki nu leuwih tanggung jawab kana nguruskeun ieu kaayaannya. Bibi mah sing tenang wae nya. Cek Kang Adang tandes nya Bimaya jeung Nyi Salamah ngadenge kitu teh duanana teu bisa maksakeun karep malah nganuhunkeun kabelana pupuhu lembur nu tetela bisan bela ka wargana. Mohonnya bade dipilarian cenah Mang Diman duh karunya. Singkatna carita Kang Adang terus ngumpulkeun dua warga nu di mahna memang kebenaran deket jeung Bimaya jeung dua eta warga teh daratangna saenggeus digenterakan ku Kang Adang dipentaan tulung maturan lumampah rek kalembur urug sarta masing-masing kudu mawa obor ngan duanana tadi bere nyaho nu jelas. Mang Diman pangpangna indit kalembur urug. Sedangkan Bimaya jeung Nyi Salamah memang moal jadi indit. Antukna obor teh dibikeun wae nu rek mariang jeung tiluanna saenggeus bener-bener saged pikeun lumampah. Teu poho
bari mamawa bedog sorenan disorenkeun kana cangkeng. Kang Adang memeh indit kadenge deui nyarita ka Bi Maya. Sakali deui hampura kuringnya Bi. Lain maksud kuring nganggap remeh domeh kapangabakan awewe. Tapi ya teh doh justru kuringnya kawarga tehnya nuker kasusahan kudu ditulungan. Lain diantep sina nambahan kasusah. Nuhun mangga Ki abdi ngartos pisan kana pamaksadan Aki ku abdi mah katampi. Nuhun pisan Nyai aya percanten mah nya. Jeung mudah-mudahan wae Mang Diman teh masing aya dina kasalamatan. Urang nada wae we kanu kawasanya sangkan salawasna urang sadaya dina aya Padang Tayungan anjeunna. Hayu atuh dulur-dulur waktuna ya geus miang ayeuna mah ceuk Kang Adang. Mohon Ki, mangga hayu siap berangkat Ki ya. Saenggeus kitu mah pupuhu lembur jeung dua wargana arindit ninggalkeun Bimaya katut nyisalamah nu arasup ka jero imah. Nulakan deui panto laju dariuk ditepas bari hatena mah tetep tagibur jeung salempang ngabayangkeun nasib bapana nu jeung nu jadi salaki cenah bisi kumaha onem. Caturkeun deui kaayaan Mang Diman nuker disawang goreng nasibna ku anak pamajikan. Harita teh katingali masih keneh lempang bari ngobrol jeung Jang Rosid daria naker kabeneran deui jarak lembur nu dituju teh kawilang jauh nepi lila ka nepi. Dah jadi kitu Jang mimitina teh ngan emang teh masih rasa aneh keneh hitem Jang jeung tengati di kana kaayaan doh sabab ari mimiti emang curiga kajuha lantaran manehna geus mere dahareun ka budak emang. Tapi kanyataanna mah geuning tetela nu munjung teh bat Mang Maman lain joha aneh ieu teh Jang aneh pisan. Jadi lebah dia emang jadi yakin teh anu ngawadalkeun budak Mang teh pasti Mang Maman lantaran dendam pasti Jang ka Mang teh ceuk Mang Diman keukeuh boga anggapan yen nu ngawadalkeun budakna nyaeta Mang Maman. Mohon Mang naha jalmi teh parwekeun kitu harayang beunghar melaan muja kasiluman terus batur nu jadi korban tetuah terdosa padahal mamang nya karunya ceuk Jang Rosid bari ngaberi gidig ras kana diri sorangan mun seuk jadi korban wadal teh kumaha teuing kolotna mangkaning anak ngan anu hiji-hijina. Tong aneh Jang, tong aneh sabab jalma mun hatena geus kakurung ku hawa nafsu jeung poek kudunya mah naon bae Jang dilakukeun teh demi kahontal cita-cita kalawan teu kurang loba jalma nu hayang untung tina enteng. Batur ngahaja tina tikusruk sorangan mapan hayang salamet hate panas nempo batur aya kamajuan tapi mun sabalikna nempo batur susah ngadon puas jeung bungah Jang. Padahal manya orang cicing di dunia teh mualana mualila jeung wujud
aya nyawaan bakal eueuh mun geus ditinggalkeun nyawa barang paeh geus pajet mang jang moal hayah wae dikeukehan wae jeung dikekeuweuk urang sanajan mahal hargana ya contohna nya contohnya Mang Maman manehna hayang beunghar ku cara jalan salah ngadon ngorbankeun nyawa jalma nu teu tuah teu dosa demi kepentingan didina sorangan teh jang teu inget engke kumaha balukarna hasud ka batur marukana bakal kumaha tah engkena ieu jang da dunya mah sanajan diudag-udag oge anggar jang mal kaudag moal kalakah capek we mun hate masih ngagagulung hawa nafsu oge moal cukup jang moal cukup moal barokah moal loba duit mang loba duit mahnya tapi mang teu kabita hayang meuli ieu meuli itu nu penting mah mang anak jeung pamajikan kaparaban jeung kabajuan jang sagala keperluan anu memang penting bisa kacumponan jang da geuning jang yeuh jelema loba harta bandana oge teu bisa mawana mah ngadon cilaka jang tungtungna mah anu nutup rezeki batur sarua engke ge sok malines jang ka diri sorangan ayeuna Mang Maman keur kasababa keur kasasar lampahna nya awal akhir oge bakal kaduhung jang tur narima akibat tina laku lampahna jang tah kitu jang waktosna seep cenah jang aduh ala jeung aduh waktosna kabujeng seep cenah nya aduh ieu mah ya si Aki insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-20 nya Bang Cingce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca